menang 3 bulan ngaji dina ustad teh anu teu dipasrahkeun teh cek ustadna teh euy ceng sadayana punten nya ieu urang geus 3 bulan kunaon cenah kitu kakak pugu cenah ieu kakak geus teu mayar listrik 3 bulan laju teu boga duit terus wayah nanya bejakeun ka kolot maneh kabehan urang urunan 5.000 ewangnya oh muhun nu teu dipasrahkeun teh bebeja ka kolotna bapak cek ustad anu ge urang cenah ge urunan jaga 3 bulan teu mayar lampu berapa ceng 5.000 kumaha cek bapana ceng pindah loba keneh ustad loba keneh kiai eta mah kiai eta karena 3 bulan rek aing ngaji meuni teu ikhlas sakali meuni lekoh ngomong kopna lain ku teu ikhlas ka ikhlas ustad jeung kiai ge magahan anak teh ikhlas ngeun pan eta ngaji butuh kana lampu japopoe kana moal kadeuleu imah geus masrahkeun hanteu nya titah urunan bege gararati babasan anakna hayang jadi kiai mualim makana wayahna sing kade anak urang sing kade doang ka sakola ari ka sakola anak dipasrahkeun teh ka guruna didaftarkeun teu wayahna lamun rek ngaji ge daftarkeun anak urang puguh cenah kiai izin papanggih jeung ustadna lain ku teu hayang ngadaftarkeun anak masrahkeun puguh izin ubar izin mah loba babari mana ubar izin sampurna mil saselop beas 5 liter duitna be amplop 300.000 kopi na be jeung gulana 2 poeyeun mah atuh sedeng sakitu ge ubar izin mah leungit ka izin mah bakal hasil tadi udah gitu insyaallah lamun aya anak budak leutik di pasaran ku kota ka ustadna komo doang tadi bari sasalaman keket ya mau eta ustad magana ge semangat biasa nama nu itu heula teh imah cengkelan nu itu heula nu anyar nu ngaji di bagong gerak aceng ngaji cik ustad teh hayu turutan bismillahirrahmanirrahim alif ba ta sa ja ha atuh sumanget pan magahana menang 3 poe torek eta santrina ya sumanget teuing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all attention. I'm sorry for malas can pen you. Thank is can pen you don't photo on tomorrow. What can you do today? Ngarti makolot. Sugante nyengir ngarti. Kulantaran makolot nageh teu ngartieun bari jeung jawab salam nageh teu sumangeteun sigana kuehna geus beakeun aya keneh kuehna aya kopina aya entehna aya susuna aya alhamdulillah bagus milik bapak majeng ibu aya kopi aya kue aya susu kulama aqua doang ngabaris teu dibuka-buka acan eta ge meureun ieu bapak somad ieu pohon jeung MC ieu kudu didalilan heulan ku kula ieu ceuk katerangan dina kitab si mana lagi aya katerangan kieu hampura kasepuhan sanajan di dieu loba kiai gede kitab nu eta mah moal boga soalna eta mah khusus kitab kula warisan ti bapa kula paranti usaha kumaha kitu kateranganna bejakeun ulah bacakeun panitiana aya Bapak Somad dengekeun iza jalasal muballighu alal kursiyyi bila mana mubaligh geus tiuk dina korsina pasorol kopiu wa ududuhu geura asorkeun kopina jeung ududna naon ududna kiai wa ududuhu masna wa sulasa wa ruba jeung ari ududna teh 2, 3, 4 naon eta ngeun eta mah sok eungap ulah mabuk laju naon burung kiai aos sampurna mila atawa sampurna mil ngan awas sing kade wala bose wala MK wala SS ulah rokok bose rokok MK komo SS
Kunaon sababna li annahum yurisul baqra wal batuqa. Karena sanyana SS, MK, Bose eta kabeh yurisul baqra wal batuqa mantak ngawaris kana batuk jeung ateul ti koro. Kadangu panitia kadangu. Tugera kadiekeun kopi. Nah. Geus sakali dijawab salamna siap jawab salam siap. Siap jawab salam siap. Ibu-ibu nu ngajawab salam bari jeung jawabna kompak didoakeun ku sim kuring balik ti dieu dibere duit ku salakina 4 juta. Geusang 4 tahuneun. Bapak-bapak nu ngajawab salam bari jeung jawabna ikhlas dina hatena dina manahna didoakeun ku sim kuring berkah maulid Nabi sing geura karawin deui. Bau dong luani bae. Gesadayana para jamaah nu hadir dina ieu tempat nu ngajawab salam bari jeung jawabna ikhlas mudah-mudahan sing arasup surga amin. Nu teu ngajawab salam sing asup angin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi aqama dunya biiqamati maulidan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu fi daril jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Amma ba'du amma ba'da amma ba'di wajib jaiz mumtani inda sarfi. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah al muwafiq li hadhil walimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Al ayah al ma'na wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ana awwalun nasi khurujan idza bu'isu wa ana qaiduhum idza wufidu wa ana khatibuhum idza ansatu wa ana mubashiruhum idza aisu wa ana mustasbi'uhum idza hubisu. Al karamatu wal mafatihu hina idzin biyadi wa ana akramu waladi adam ala rabbi. Al hadis al makna wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Wa qala al imam Ali karamallahu wajhah man 'azzama maulida nabiyyi sallallahu alaihi wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Wa qala al ulama fi qasidihi ya nabi salam alaika ya rasul salam ya habib salam alaika salawat alaika ya nabi salam ya rasul salam alaika ya habib salam salawatullah alaika
Gusti orang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana orang Quraisy no bangsana ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ramana Said Abdullah ibuna Siti Aminah lahir kena di Mekah wangi Isnen tahun gajah ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib salam salawatullah alaika Rabiul awal bulana tanggal kedua belasna April bulan Masehina tanggal ke-20 ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib salam salawatullah alaika. Mudah-mudahan salat orang sing ditampi ke Rasulullah amin amin nutu amin kutil biwirna. Pertama-tama dan yang paling utama tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrat sinar iradat Allah simkuring tiasa patepung laung pamprok jonghok bermuajahah bermusafahah bertatap muka bersilaturahmi dina kesempatan ayeuna dina raraga acara peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulna orang sadaya dari tempat sing kenging taufik sedang hidayah magfirah serta inayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriringkan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan ka junjunan urang sadayana wastana Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna khususna, umumna ka urang sadayana. Mudah-mudahan berkah wasilah silaturahmi urang dina danget ayeuna dina raraga peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya kenging syafatul uzma dina poe yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Tipayun anu kalintang dipika hormat para sepuh, bini sepuh, sesepuh dia kampung, papagon dia lembur, wabil khusus para kiai, para ustad, para guru, para hujaj, hapunten tetiasa ditataan namina satu persatu. Kulantaran simkuring teu apal ngaranna, sok sanajan kitu tetep sadayana ku simkuring dipika hormat. Oge alhamdulillah. Sohibul wasilah panginten anu dongkap karompok kersakna Bapak Somad. Oge Kiai Rudi anu sami kusami dipika hormat urang doakeun mudah-mudahan para kiai urang para guru urang wabil khusus para kiai kampung Cisentul umumna desa Cisarap barokah Maulid Nabi mudah-mudahan umurna sing paranjang amin ilmuna sing dibarokahkeun amin. Oge wabil khusus sing dipasihan kasobaran katawakalan dina raraga ngadidik ngajayak ngagiring urang dina raraga ibadah ka Gusti Allah amin ya Allah ya Rabbal. Oge teristimewa akhinal kiram pengatur waktu pemindah kata geris nyenging pembawa acara anu sangat kusim pros dipika hormat anu alhamdulillah parantos masihan waktos ka pribados kangge cumarios anu luar biasa kakarak di Cisentul doang simkuring ngadenge MC meuni gagah MC-ana he luar biasa. Tadi pas bersedih teh sedihnya sugan teh mah eta rekaman
Orang yang menang sorangannya. Beuh kula mah teu kabayang dong apa majikan telok nyerekanan eta mah. Soalnya lamun nyerekanan dibere eta lah dong tadi. Pasti nama ngaguk-guk be majikan eta nya. Luar biasa orang doakeun anjeunna sing panjang umurna amin. Oke teristimewa akhinal kiram anu parantos macakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an anu sakitu merdukna anu sakitu ngeunahna mudah-mudahan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi sehingga jadi sabab wasilah maulid urang ditampi ku Rasulullah amin. Karena hadirin sadayana muludan teh bisa ditarima bisa hasil kutilu perkara sabaraha cenah Bu kutilu perkara tengetkeun bisi ibu hayang muludan di imah doang kieu teu bisa duit teu boga beas teu gableg urunan sangeuk jakoret tapi ganjaran muludan hayang kumaha kiai carana aya diantarana nu pertama bisa hasil muludan teh kunaon biqiraatil Qur'an kumaca Al-Qur'an geus lamun ibu balik ti dieu hayang muludan sorangan ja ieu mah babarengan cenah aing Bandung babarengan ja babarengan mah ganjaranna leutik ewang hayang ku sorangan bae supaya leuwih guade ganjaranna balik ti dieu ibu buka Quran baca Quran memeh maca niatan dina hate Gusti abdi maca kana ieu Al-Qur'an sejak Maulid Nabi sejak ngagungkeun Kangjeng Rasul maka ketika ibu maca eta ayat Al-Qur'an ketika niatna doang kitu niat muludan niat ngagungkeun ka Kangjeng Rasul hasil muludan ibu alhamdulillah eta nu kahiji nu kadua bisa hasil muludan teh kunaon bi'it'amit ta'am mere kadaharan mah yang muludan ngen urunan teu boga duit ngen di imah boga kejo urut ngariung sabaskom di dahar teu seep cek mate lah ku aing rek digonjleng burung di dieu ngaranna gonjleng teh goreng sangu ahop bae rek nana rek gonjleng bodo amat aing rek digonjleng ku aing di masakoan geus kitu dibikeun ka tetangga kabarayan nu deukeut imah ibu niat ketika mikeun eta goreng sangu sanajan ngeun di masakoan doang niat seja muludan niat kanggo Kangjeng Rasul hasil muludan ibu karena naon bisa hasil muludan teh ku bi'it amit ta'am mere kadaharan mun kiwari mah meureun doang kuari aya besek aya berkat aya parcel kitu tah nu katilu bisa hasil muludan teh kunaon biqiraati qisatin nabawiyah macakeun kisah-kisah Nabi macakeun sejarah Nabi termasuk macakeun komentarkeun ngomongkeun akhlak-akhlak Rasulullah meureun mun kiwari mah ieu doang kiwari tausiah makana hebat kampung Cisentul mah ngaji Qur'ana ai tausiahna ai ngeun teu nyaho ye kejona aya we ye ya ulah can dibere kejo ieu tapi ayanya bisi eueuh doang kula rek turun deui mun eueuh mah ieu. Oke teristimewa para aparatur pemerintah sipil ataupun militer manawi aya dimulai Bapak RT aya RT aya. Belah mana RT diukna? Eta RT kurang kudu dihormat eta Bu. Aku dihormat. Kunaon sababna eta RT teh presiden urang eta. Presiden ka-7 eta presiden bungsu. Iya tupan presiden teh aya 7 nu kahiji Prabowo, kedua gubernur, katilu bupati, kaopat camat, kalima jarok, kagenep RW, K7 R. Eta presiden urang eta, presiden bungsu. Makanya punten abdi mah memeh ngahormat sasage di mana ge abdi mah ngahormat RT heulan. Kunaon sababna lamun urang hewa ka RT, ulah-ulah kan hewa ka kiai, hewa ka para ulama, hewa ka RT BBLT ripuh eta teh eta. Lah gagabah, bener teu? Hah, makanya deketan RT. Maka Nabi masuk ngahormat heulan kana RT. Karena karunya ka RT teh. Naon sababna? Gawe pangcape. Gaji pangleutik. Pamaido pangloba. Nasib keur nama RT. Atuh pan RT singkatan, RT ripuh terus. Urang doakeun Pak RT sing panjang umurna amin. Oke mudah-mudahan Pak RW, Pak Lurahnya anu tadi simros ngadangu ti Bapak Somad yeh rehna cenah Pak Lurah teh nuju teu damang. Nuju kirang sehat urang doakeun barokah Maulid Nabi ku keagungan Maulid Nabi ku keagungan Kangjeng Nabi Muhammad ku kehebatan Kangjeng Nabi Muhammad ya Allah Allah Maha Kuasa melalui syafaat Nabi melalui keagungan Nabi melalui kehebatan Nabi Muhammad ya Allah mudah-mudahan Bapak Lurah sing enggal deui damang amin sing enggal deui waras amin bil barakati umil Quran was shadaqah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Kakarak di dieu kula matehan jaro ieu. Biasana mateh lo kula. Karak di dieu kula mere Fatihah kajaro makana kabu jaro tinggal nyawer geus kieu mah ieu. Atuh jeung kula geus Fatihan tadi. Oh sebaliknya. Ibu jaro geus balik. Ipe hewaheun. Ngan teu kikituan tetep urang doakeun para pamimpin urang, para pejabat urang dimulai nu handapna sampai nu luhurna mudah-mudahan barokah maulid sing dijadikeun para pamimpin anu adil tur amanah amin. Oke, teristimewa para panitia anu diluluguan ku orang tua didukung oleh para pemuda para pamudi kangge nyukseskeun ieu acara anu sangat luar biasa mewahna anu sangat luar biasa megahna. Kula percaya ieu ieu panggung mahal ieu. Panggung 20 juta ieu. Jeung cau-cauna doang nanya. Luar biasa orang kampung Cisentul, orang tuana, pamudana, pamudina anu geus berkorban harta, berkorban pamikiran, berkorban tenaga, berkorban waktuna kangge suksesna ieu acara. Ya Allah, mudah-mudahan sagala amal kasana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mudah-mudahan segala bentuk pengorbanana sehingga jadi sabab wasilah segala kahayang, segala hajatna urang kampung Cisentul sing enggal dikabul ku Gusti Allah. Amin. Oke, teristimewa ieu CS kula ieu kareki. Ieu YouTuber mahal ieu. Soalna naon? Unggal acara main aya bae ieu. Alabatan tukang ngariung manehna inya. Ih, di mana aya? Urang doakeun mudah-mudahan channel YouTube-na sing geura masyhur. Videona sing loba nu nongton. Oke, mudah-mudahan ieu YouTube-na sing geura cairnya. Ngan awas sing kade mun cair bagi-bagi atuh. Kudu di Jakatan saroba eta ge. Ulah sorangan bae. Ari giliran ngesut masuk bebeja giliran gagajihan repeh bae pihewal kan kali teu kikituan sim kuring mah alhamdulillah teruskeun dakwah mah bisa lewat mana bae termasuk doang kareki ngaliput nu ceramah ngaliput nu ngaji kuku manehna disebarkeun dina YouTube ku batur di deuleu ketika nu neuleuna tersentuh ketika nu neuleuna nuturkeun kana kabagusan ceuk terangan teh nya sing saha jalma anu nuduhkeun kana kabagusan terus eta kabagusan dituturkeun ku eta jalma maka anu ngajadi sabab wasilah kabagusan eta meunang ganjaran lir saperti anu ngalaksanakeunana amin. Mudah-mudahan channel kareki sing tambah maju amin. Mudah-mudahan barokah maulid nabi kareki sing asup surga amin. Jeung YouTube-na ka ditu kabeh hanteng tumaneun aing. Oke, sadayana para mustamiin, para bapak, para ibu, sadayana anu hadir dina ieu tempat, para pemuda, para pamudi anu ningali kana rarei sim kuring, ngadangu kana sonten sim kuring, sadayana ku sim kuring dihormat. Ngeun aya ngeunan ieu pasomad. Ada satu golongan, ada satu elemen, ada satu bagian, ada satu kelompok yang tidak mendapatkan penghormatan di sim kuring. Saha cenah kiai parawan meujeuna. Nu eta mah hampura ku kula teh dihormat nu eta mah. Kunaon sababna itu mah yang kucintai dan yang kusayangi. Ikan hiu goyang-goyang I love you sayang. Iya atuh kayak ulang jeung ahuhu bae jing. He atuh budak keneh ieu. Karek nu ade hulu kula awah. Hulu kula bisi eueuh. Atuh kula ieu babejana Bu. Ulah geus atuh bae asupana YouTube pasti deuleu jeung pamajikan eueuh huluan. Awas mah ade. Ulah sok maido. Kula mah budak keneh ulah kan kula sagere kasepuan ge anu di masjid dan hatena mah hayangeun ken. Coba kula rek nanya ieu nya, Bah jawab sing jujur. Abah hayang keneh kawin? Hayang keneh teh Bah? Bagus kudu ngaku. Bener. Kudu jujur lalaki mah nya, ulah ngabohong. Karena geus kudratna lalaki tah Bahnya. Karena lalaki mah kolot ge umur jeung rupana, bener teh Bah? Kolot ge umur jeung rupana hatena mah nu baheula ken. Ken emang usok maido ka lalaki. Becek bapak-bapak kaharti cenah ieu mah. Tapi kadik bener. Usok maido. Karena naon? Eta ciri lalaki normal. Karena ciri lalaki normal teh aya 3, bejakeun ulah. Moal marah. Ciri lalaki normal teh aya 3. Lamun neuleu jelema kolot sok inget ka indung bapa, eta nomor 1 ciri. Bener teh, Pak? Mun urang neuleu jelema kolot sok euling ka kolot sorangan, bener? Nu kadua lamun neuleu budak leutik sok euling ka anak sorangan, bener? Ciri lalaki normal nu katilu lamun neuleu parawan meujeuna sok poho ka pamajikan. Ih beneran eta ciri daripada salaki ibu teu normal mun kena normal banyak. Cocok Pak cocok. Akur. Bodong buka kawani bae.
Tapi kadik punya pamajikan masuk ke delaga hiji ge moal be moal se hayang pamajikan gelis modalan bener akur cocok aya salah kita tadi itu aya sing beda sekali deui hayang pamajikan gelis modalan ieu mah hayang pamajikan gelis ka pamajikan kok gelis moal atuh moal atuh dasar goreng ngeunaan ka pamajikan kakak tok li modalan hayang pamajikan gelis ka pamajikan kok dihobol pamajikan hudakna keli deui apal hudak keli apal 15.000 teh paling mahal lamun dipake kapanasan namblok ban nya kahujanan setik doang tadi percis berong oncom dihobol pamajikan sabuna gip deui hulu ku sabun gip beungeut ku sabun gip dada beuteung ku sabun gip sabun gip 3 poe geus epes tong duit gopek pas kumbah ke kampungan leungit sabun gip nah kabeneran malam Jumat dipake ku salakina pas dipake atuh ngabudah cek salakina mimin non dia kermen jangan teh cenah kakak pan ieu ngabudah atuh teu nyaho teh ngobeh ku kakak teh salakina disorot make senter ih sabun gip nyempil oreng sing bager ka pamajik lamun hayang gel cantik itu butuh mod teu cukup ku omong emang cara pamajikan kiai geulis hampura pamajikan kula mah ruhai 200 watt nu kirudi 50 watt nu pasomat 30 watt ih keuna di modalan pamajikan kula mah hampura ih teu level pamajikan kiai goreng we eta cenah kiai di lembur kula aya pamajikan ustad jeung kiai goreng nasib eta ampura kasepuhannya pan ieu ngaji jeung nu kararieu ieu lamun teu dikieu-kieu ku kula ieu maneh mah berkat geus meunang teu kaharti mipir ka kurak sieu mah bener ih pehewaeun terus sampai jam berapa urang sampai jam berapa ngajina sampai jam 2 sampai jam 1 oh aing kebal-kebal ge diapalkeun tilok geus ulah kebal-kebal ngaji mah nya nu penting mah pendek asup kabeh daripada panjang asup sapotong ulah rek nanya ka makolot urang mending kene pendek asup kabeh atanapi panjang asup sapotong lain seuri tadi ditanya pendek asup kabeh cenah ge daripada panjang asup sapotong geusnya ulah kebal-kebal aing siap ngaji siap dicare kanan moal pundung moal marah moal ngambek kan lamun siap ngaji gas ulah seserian urang siap ngaji siap maka wengi ayeuna warga masyarakat kampung Cisentul memperingati Maulid Baginda Nabi dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ieu temana. Maka dengan tema eta urang cokot 3 pertanyaan, 3 rumusan masalah lamun ceuk dina skripsi teh mah. Ieu hampura kieu kula sarnaja mah kolot. Sarjana ge itu maksudna. Atuh apalah kula ge kana sarnaja mah apal. Jadi lamun dina skripsi mah 3 latar belakang masalah anu kadituna ge bakal nimbulkeun 3 jawaban, 3 natijah, 3 kasimpulan. Ya, makana punten di dieu aya santri aya. Aya santri aya. Nah, mang santri dasarna ge masantren teruskeun pendidikan umum ari mah teruskeun ulah jumud, ulah boga pamikiran. Lah aing jeung naon sakola eueuh hartian ulah kikituan. Ari ngaran ilmu mah moal kudu berat dejeng. Insya Allah aya manfaatan KBG ilmu mah ulah panati karena naon punten urang hirup di dunia komo kuari zaman semakin modern tetap kudu diimbangan ku pendidikan karena naon atuh teu sakabehna nu jadi santri jadi kiai aya bae ke santri ge anu jadi bos bener teu aya bae kiai ge anu jadi pajabat bener teu bayangkeun lamun kiaina teu ngarti kana ilmu kepejabatanna atuh ge ditipuan bae jadi kiaina ku batur nya ku santrina bae ditipuan bae kiaina jak kitu teh meureun tadina lain jeung naon sakola ieu cenah ulah kikituan mangga dasarna ge rek sakola S1 S2 S3 S4 S5 meuni cebrek awakna pinuh ku S geura bae mangga ngan sim kuring nitip hiji awas singka deh
mangga sakola sing luhur dasarna ge ari mampu mah ka ditu di SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai dokter sekalipun ngan sim kuring nitip hiji tong sampai mau pohokeun pendidikan agama. Wayahna sanajan urang cek paribasana ieu anak teu masantren doang batur teu mondok doang batur minimal anak urang sing bisaeun maca Qur'an sing bisaeun salat 5 waqt sing apaleun akidah 50 karena naon hadirin sadayana pangrugi-rugian kolot sanajan gaji anakna 30 juta per bulan sanajan gaji anakna 10 juta per bulan bahkan titelna S1, S2, S3, S4, S5 kaditu lamun eta anak teu bisa maca Qur'an acan komo teu bisaeun salat acan karena punten hadirin sadayana ketika urang jaga geus cunduk kana waktu ninggang kana mangsa ruh sareng badan urang papisah teh urang ngajebat jadi mayit ruh urang kaluar tina awak urang keur kitu mah nu didagoan ku ruh urang teh eueuh deui lain nilai skripsina anu 4,0 lain nilai desertasina anu 4,0 lain nilai tesisna anu 4,0 kamleut lain tapi nu didagoan ku ruh urang neuleukeun kana jasad urang adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an tinu ngajadi anak makana wayahna punten anak urang tah komo mujina sakieu tah mujina wararandel pan ieu tah ya wayahna didik supaya barisa maca Qur'an supaya bisaeun sarol supaya apaleun akidah nu 50 ari geus apal nu eta mah minimal nu eta heug bae rek jadi padagang tah rek jadi patani tah rek jadi tukang kulit tah mangga wae berarti dasarna geus aya ngeun punten lamun bener anak hayang bisa maca Qur'an bisaeun salat bisaeun ngaji ngarti kana akidah nu 50 wayahna ku kolotna eta anak lamun ngaji pasrah ieu mah anak ngaji nuturkeun anak batur aya di dieu aya cek pamajikan ustad teh kakak aya naon neng anak yatim nambahan deui anak yatim kumaha atuh eta cenah pan eta bapaan len tanya teh aku kiaina ceng aceng sangaran kejoy ceng aya mah kejoy di dieu aya injem heulan ngaranna sakedeung anak saku maneh atuh anak mang kemod jen nginaon ka dieu atuh ieu jeung babaturan arek naon rek ngilu ngaos cenah kiai kiai mah jeung ustad ketika aya budak leutik ngilu ngaji bungah teh kiai bungah atoh naon sababna manehna atoh aya santri anu rek dididik ku manehna karena bisa ngamalkeun elmuna bungahkeun ngan terkadang urangna nu jadi kolot sok tomelar anak ngaji babasaan hayang bisa ngaji ari ngajina ngilu jeung batur bahkan nyewedel di anak pihewaeun geus mah hewan bae ocoy deui laju rek ngaji dasar imah ustad bilik asa rek ngaji tutunjuk leungit nyokot bilik ustad sakali nyokot aya 2 tahun mah penyokotan bilik bae atuh bolong imah batur menang 3 bulan ngaji dina ustad teh tanu teu dipasrahkeun teh cek ustadna teh euy ceng sadayana punten nya ieu urang geus 3 bulan kunaon cenah kitu kakak pugu cenah ieu kakak geus teu mayar listrik 3 bulan laju teu boga duit terus wayahna nya bejakeun ka kolot maneh kabehan urang urunan 5.000 ewangnya muhun nu teu dipasrahkeun teh bebeja ka kolotna bapak cek ustad anu ge urang cenah ge urunan jageus 3 bulan teu mayar lampu berapa ceng 5.000 kumaha cek bapana ceng pindah loba keneh ustad loba keneh kiai eta mah kiai eta karena 3 bulan anak aing ngaji meuni ku teu ikhlas sakali meuni lekoh ngomong kopna helain ku teu ikhlas ka ikhlas ustad jeung kiai ge magahan anak teh ikhlas ngeun pan eta ngaji butuh kana lampu japopoe kan moal kadeuleu imah geus masrahkeun hanteu nya titah urunan bege gararati babasaan anakna hayang jadi kiai moaleun makana wayahna sing kade anak urang sing kade doang ka sakola ari ka sakola anak dipasrahkeun teh ka guruna didaftarkeun teu wayahna lamun rek ngaji ge daftarkeun anak urang puguh cenah kiai izin papanggih jeung ustadna lain ku teu hayang ngadaftarkeun anak masrahkeun puguh izin ubar izin mah loba babari mana ubar izin sampurna mil saselop beas 5 liter duitna be amplop mah 300.000
kopi na bejeng gulana 2 poeun mah atuh sedang sakitu ge ubar isin mah leungit ka isin mah bakal hasil tanda udang kitu insyaallah. Lamun aya anak budak leutik di pasaran di kota ka ustadna komo doang tadi bari sasalaman keket ya mau eta ustad magana ge semangat biasa nama nu itu heula teh ima cengkelan ceng nu itu heula nu anyar nu ngaji di Pak Agong gerak aceng ngaji cik ustad teh hayu turutan bismillahirrahmanirrahim alif ba ta sa ja ha atuh semangat pan magahana menang 3 poe torek eta santrina ya semangat teuing ih bener tapi jajal lamun kolot mah serahkeun hanto nengok telok nanyakeun guruna telok ye asa rek ngaji ka abdi nu ngaji aduh cenah kakana nyeri cangkeng tos ti sawah jadi isuk di benyah wajar jeung munasabah kunaon sababna kolotna teu peduli makana punten mun anak urang hayang hasil mun anak urang hayang sukses sing kade kanu ngajadi guru terkadang urang sok poho wabil khusus ka guru-guru anu di lembur ka guru-guru ang kiai bahasana lah aing kiai di lembur ieu kiai leutik ieu emang kiai anu gede leutik itu sarua bae kabeh ge kitu sehingga ade bahkan pun teu hadirin sadayana ketika kula datang ka dieu beuh kabehan cium tangan doang nu heueuh tapi ketika aya kiai lembur ngalewat porning cium tangan direngkas batur ulah kitu sing kade mangga ngamuliakeun kiai nu di luar sok bae dasarna ge ngeun sing kade kiai nu di lembur urang eta anu magahan urang eta anu bakal maturan urang mana buktina ketika di dieu aya maoteun ketika di dieu aya paiteun ataupun maniseun nu dibejanti heula kula orang malingping apa kiai di dieu kiai di dieu makana sing kade ka kiai di dieu sing karuy balik deui 3 latar belakang masalah anu rek urang dibahas. Nu pertama dangukeun. Hiji kunaon urang kudu mulud. Nu kadua naon tujuan mulud. Nu katilu naon hikmahna mulud. Coba nu kahiji naon cenah mangkolot? Muludan be pokona mah. Pihewa nanti molohokna bae dong kokopong. Nu kahiji kunaon urang kudu mulud. Nu kadua naon tujuan mulud nu katilu naon hikmahna muludan mun cukup waktuna pasomat urang bahas satiluna mun teu cukup jeung tahun hareup nu kahiji kunaon urang teh kudu muludan punten hadirin sadayana bisi anak urang naros ka urang nanya ka urang pak mah kunaon sih lamun datang bulan mulud urang teh sok meuni papati awak leres teu nu teu aya ge di aya-aya bener nu eueuh ge di aya-aya akor bahkan keur teu boga ge urang ngabelaan urunan gesang muludan bahkan satahun keneh sabulan keneh pikeun ngarayakeun muludan leres bisi anak urang nanya ka urang kunaon sih mah urang teh kudu muludan punten hadirin sadayana eta pertanyaan anak jawabna make ilmu ulah sok asal bae karena naon loba bejana teh anak nanya ka bapana dijawabna asal bae ngarodon ka ditu nol gagabah kacaritakeun pan aya siji budak leutik majeuna kelas 3 kelas 4 mamajena wadal teh pan sagala hayang nyahonya boga PR di sakola cek anakna teh bapa aceng boga PR i bapana teu maelo da keur sibuk munguna mah nalian jejer berek nguseup aya di nu sok nguseup aya lobaan terus dasarna ge nguseup mah tenan naon ngeun sim kuring nitip mangga rek musib ti isuk sampai maghrib hopae ngeun wayahna wanci dohor mah dohoran heul wanci asar mah asaran heul wanci maghrib mah maghriban heul ieu mah ngadungkuk be ngajejentul teu asar teu maghrib hena naon anu samat ieu bapana teh teu mailu jaker sibuk mungguna mah pak aceng boga PR karena kadenge PR naon kitu atuh ieu ti sakola cenah kumaha cek bapana bapak mah keur sibuk ari itu ka emas sia we ka emas lumpat anak-anak ka mana ma aceng boga PR cek bapak ge tah ka ma bae kumaha cek mana aing mah keur sibuk keur ngepel keur nyeuseuh keur ngumbahan ka ditu bae ka ditu ka bapak balik deui anak-anak ka bapana pak cek mah ge tah ka bapak bae mama keur sibuk keur ngepel keur ngumbahan keur nyeusuhan ieu bapana meureun keur sibuk ieu keur nalian jejer bae jerek nguseup kurang pati maelu PR naon kitu ceng parangsa atuh ieu cenah PR di sakola pangeusieankeun di aceng teu nyaho geus naon baca geura
Ieu cenah PR-na sebutkan ada berapa jumlah rukun Islam. Cek bapana teu mikir deui ngajawab asal bae, tulis 10. Tulis ku anakna 10. Atuh budak leutik ieu ngaranna ge makolot. Ditulis 10, jagisukna sakola, laporan ka guruna teh. Pak, ini PR saya. Dibaca ku guruna, jumlah rukun Islam 10. Cek guruna teh, ceng aceng ngaran saha atuh kejoy. Anak saha? Anak kemod. Laju ieu aceng menang ti saha rukun Islam aya 10, bawa Islam anyar lain. Ti bapak abdi, Pak. Astagfirullahaladzim, doang bapana boloho. Ceng kasep rukun Islam di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, bahkan zaman Nabi Muhammad ka dieu rukun Islam jumlahna aya 5 teu kurang 3. Coba ulang isinkeun ku maneh. Meureun budak leutik dikitukeun isinin atuh ku guruna nya. Ceurik manehna pundung balik ka imahna lumpat. Pas kaberan bapana can leumpang rek ngus. Cek anakna teh, "Bapak, dasar boga bapak tolol. Aing diizin ku bapak, diizin kumaha? Atuh eta cek bapak cenah rukun Islam aya 10. Emang kudu sabaraha? Cek kudu aya 5, bapak aya 5, aya 5. Makana kudu dek ngaji bapak tolol. Kumaha jawab bapana? Bisa bae panari kolot mangales. Ha, maksud aing mah 10 eta 5 ewang jeung emah dia cenah kitu. Tuh, akibat naon eta? Akibat asal ba. Makana sing kade, punten. Wabil khusus ketika anak nanya masalah agama, ulah sok dijawab asal be. Lamun urang teu apal, ajikeun ka guru urang, ajikeun ka ustad urang, insyaallah ke dibejaan ku guru-guru urang. Termasuk ketika anak urang nanya, "Ma, Pak, kunaon si urang kudu muludan?" Bahkan aceng masuk rada keuheul lamun datang bulan mulud. Kunaon kitu? Aceng boga kotok hiji-hiji lah kotok jago datang bulan mulud dipunjit ku majeng bapak. Geus dipunjit tiba kakak sugan teh majeng aceng jeung kiai dipehewaeun. Nyieun kue menang ti lobana bae giliran aceng hayang mah anu tarutung bejeng bubuk. Janu bagus nama geus ngulud. Kunaon si mah doang kitu eta budak datang bulan beuni sibuk amat. Jawab ku bapak jeung ku ibu, ceng kasepnak nu mantak urang teh kudu muludan lantaran urang teh syukur nikmat ka Gusti Allah, urang teh didambel umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi balikan deui nu mantak urang teh kudu muludan urang teh syukur nikmat ka Gusti Allah sabab urang teh didambel umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang naon kitu kiai kauntunganna jadi umat Nabi Muhammad? 100 kauntungan, 1 juta kauntungan, bahkan 1000 samiliar kauntungan. Mun dipapai ku urang kauntungan jadi umat Nabi Muhammad ti dieu sampai ka subuh moal beak pasoman. Ngan urang cokot we hiji we supaya urang leuwih bangga jadi umat Nabi Muhammad, supaya urang ngarasa bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Mana di antarana kauntungan jadi umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad mah diciptakeunna terakhir, diayakeun ka alam dunyana terakhir, tapi jaga di poe kiamah umat Nabi Muhammad dikasurgakeunna pangheulaan. Alhamdulillah. Umat-umat Nabi Nusanes dimulai Nabi Adam sampai Nabi Isa moal waka dikasurgakeun lamun umat Nabi Muhammad beres sadayana asup ka surga. Alhamdulillah. Bahkan punten hadirin sadayana keur leuleutikanan dina baju urang, dina samping urang, misalkeun aya kokotor, aya najis tahi hayam, jadi hayam tak kotok. Geus hade bae burungnya. Aya tai kotok misalkan umat Nabi Muhammad mah cukup dibersihkeun ku cai asal caina memenuhi syarat suci kadituna bisa pakai ibadah deui. Tapi umat Nabi Nusanes hadirin sadayana ketika dina baju aya najis, aya kokotor, aya tai hayam ataupun tai kotok ceuk paribasana ketika rek disucikeun teu bisa ku cai. Kudu kumaha? Kudu digunting sagelongeun najis nu eta. Eta lamun hiji najisna tai kotok coba lamun 18. Bolong kabeh eta. Benar entah. Bahkan punten hadirin sadayana hebatna umat Nabi Muhammad ku Gusti Allah diistimewakeun. Nu paling utama mana? Umat Nabi Muhammad mah ketika nyieun dosa, ketika maksiat, ketika ngalanggar kana kewajiban, ngalanggar kana pidorakaan, teu ngaraksanakeun kana kewajiban, teu geura disiksa ku Gusti Allah. Bener teu? Laras teu? Mana buktina? Pan ieu nu hadir di dieu teu kabeh geus salat Isya ieu. Aya nu can salat Isya aya. Aya hiji dua mah ieu. Bahkan punten keur subuh meureun aya bae nu salat subuhna kaberangannya. Aya. Termasuk kula pribadi kah? Atuh pan kudu adil lah ngaji mah. Kula batur bade sintreukan. Ari awak sorangan ngajauh bae. Sarua.
Urang introspeksi diri masing-masing. Umat Nabi Muhammad mah diistimewakeun ku Gusti Allah ketika nyieun dosa, ketika nyieun kasalahan, teu geura disiksa, teu geura diazab ku Gusti Allah. Naon sababna? Allah ngahormat ka Nabi Muhammad. Ditutupan aib urang, ditutupan kesalahan urang, mana di antara leuletik kanan lah doang tadi teh ageun salat subuh urang kaberangan, salat subuh jam 8. Salat subuh jam 8. Berang-berang nama wancing ngariung urang menang parsel mah menang parsel bae. Sugan misalkan cek panitia teh dia mah ulah menang parsel kudu besek bae jam salat subuhna jam 8 teh loh eta. Teu kikituan bener teu? Termasuk sim pribadi, diri abdi pribadi datang ka dieu beuh ku batur di duduna teh mulia. Di duduna teh gagah, di duduna teh hebat. Kunaon sababna? Ditutupan aib abdi. Ditutupan kagorengan abdi sehingga kadeleuna sampurna ku batur, gagah ku batur. Padahal mah masyaallah teu nyaho kan ibu-ibu bawa maker subuh masih kuring kodo sarua bae. Atuh urang teu mah edo atuh komo sim kuring di tanggal 1 sampai tanggal ayeuna berat tanggal 18 mulu di tanggal 1 ke 18 kula nyekelan emik bae isuk peuting. Emik kula mah can dicekel-cekel iya. Atuh kula buka mik iya. Atuh mik penting ngomong ka mana jeung mikir ih. Jauh amat. Di tanggal 1 ke tanggal 18 nyekelan emik bae. Isuk ku pamajikan dipungkarkeun datang sore. Tos maghrib pungkarkeun deui datang ke janari jam 3. Dipikir-pikir malah batan tuyulnya. Heeh, tuyul mah gagah geus dipungkarkeun disusuan. Iman teu pungkarkeun disusuan henteu. Atuh datang jam 3 pan eta meujeuna lieur eta lelenggutan pasomat. Nangguan subuh kebal keneh. Rek sare mun disarekeun pasti bablas kaberangan ka dituna ye sanajan salat subuhna kaberangan ketika datang ke acara mah ku batur dianggapna mulia dianggapna hebat eta mah kiai ajengan padahal punten lamun dibukakeun hijab urang ku Gusti Allah meureun urang kabehan kadeuleu kagorengan urang moal kudu dihargaan ku manusia. Tapi ku sabab Allah mandangan ka Nabi Muhammad, Allah mandangan ka Rasulullah ditutup ieu kesalahan urang, dosa urang, bahkan umat Nabi Muhammad ketika nyieun dosa teu langsung disiksa. Beda jeung umat-umat Nabi nu sanes, ketika nyieun siksa, ketika nyieun dosa langsung harita keneh disiksa. Tamakana urang teh ti dieu wajib syukur, urang teh didambel umat Kangjeng Nabi Muhammad. Maka ayeuna urang muludan ieu sebagai tanda bentuk syukur urang ka Gusti Allah, urang teh didambel umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Laju kiai cek urang Cisentul naon kitu kauntunganna kami muludan. Naon kitu kahebatanna kami ngayakeun muludan. Ya, pangbubungah pikeun urang Cisentul. Pangbubungah pikeun urang desa Cicarap, nu sok muludan, nu sok ngariah-riah muludan. Dangukeun lain cek sim kuring, cek saha? Cek Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kumaha bahasa Sayyidina Ali? Man azama maulida nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma anu ngagungkeun kana kelahiran Nabi, ngagungkeun kana maulid baginda Nabi, wa kana sababan liqiraatihi, manehna ngajadi sabab wasilah ayana muludan doang kiwari. Ayana muludan ieu ku sabab wasilah urang cesan. Cek Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman, moal waka kaluar eta jalma di alam dunia terkecuali kaluar maut ngaranna nyandak iman sinareng Islam. Alhamdulillah. Bahkan wayadkhulul jannata bighairi hisab, bakal diasupkeun ka surga tanpa dihisab deui. Subhan hebatna jalma nu tukang mulud. Pol lamun kitu mangeunahkeun kiai nya urang teu kudu salat teu kudu ngaji muludan bae. Tah awas ieu ngaji can beres. Ulah salah pemahaman. Jalma nu kumaha anu asup kriteria nu tadi maotna nyarak iman sinareng Islam ku sabab muludan ka surgana tanpa dihisab deui. Nu mana kriteriana? Nu kieu ye hiji muludana semata-mata ngagungkeun Kangjeng Rasul, nu kadua beunang muludan di amal eta. Ulah ieu muludan unggal tahun, hadir muludan unggal peuting, unggal poe, tapi akhlak teu robah-robah. Eta ciri muludana can hasil. Makanya punten urang kiwari kumpul di dieu rame, bapak-bapana rame, ibu-ibuna rame, ngaji sejak muludan. Punten lamun jamiahan doang kieu teu ramena. Jinten. Tapi aya jamiahan mah. Ibu-ibu dinten naon? Dinten mi bapak-bapana
dinten Selasa kuari rame muludan, maka buktikeun lamun urang bener geus muludan engke jamiahan kudu rame deui doang kieu, minimal aya perubahan. Mun kamari mah memeh muludan ngeun limaan, kuari mah geus muludan minimal 10-an. Insya eta ciri muludana aya tapakan, muludana hasil. Punten hadirin sadayana, ngaji doang kieu mah hukumna fardu kifayah. Naon fardu kifayah? Gugur kewajiban ku sabab aya nu ngalaksana. Geus simkuring ceramah di dieu najan ngeun tiluan nu ngahadiran, misalkan ketua panitia, sekretaris jeung bendahara, cukup teu naon. Ngeun ku pohara amat jauh-jauh ti malipingkeun hadir tiluan. Gitu. Tapi paribasa lamun keur diomongkeun aja ngeun hadir kieu teu naon teu masalah. Tapi punten ketika jamiahan, ketika minggonan nu dibahasna tauhid, nu dibahasna tasawuf, nu dibahasna fikih, punten ketika bapa jeung ibu teu aya udur sara, kari-kari teu ilu ngaji, doraka wajib tobat eta mah. Makana singkade punten ari muludan meuniku rame, ari jamiahan ku tiis. Walaupun kita mah ulah muludan, lain ulah muludan dina pada harti, mun muludan bae ge rame, wayahna jamiahan mah kudu leuwih rame. Justru bukti muludana hasil lamun jamiahanna meningkat jadi rame. Amin. Termasuk kiwari urang duduk sama rata, berdiri sama tinggi, kadeleuna akur, kadeleuna nyaman, kadeleuna damai, teu aya permasalahan, maka punten beres muludan ge kudu doang kieu deui. Kudu akur, kudu damai, ulah sampai beres muludan panitia jeung masyarakat pase. Aya nu kitu aya. Teu loba eta teh aya. Beres muludan panitia jeung masyarakat pase kunaon sababna beda ngondang mubalek. Ari panitia ngondang nu ngaji bae, ai masyarakat pan hayang aya seurian. Cek masyarakat ya, oh aing muludan ngaji bae ti Allah sampean atuh geus bae jamiahan mingguan. Pan pusing meureun panitianya, keun ku aing tahun hareup aing dek ngundang si Sule tumaneun. Tungtung nama panitia ngondang nu piseurian bae pelawak. Aju ka cek masyarakat. Aing muludan ngeun seurian bae sakali pulungan tuh. Serba salah pan. Ngaji bae salah. Lalagaan bae salah. Tungtungna naon? Akhirna timbul perpecahan. Awas sing kade, ulah sampai kadenge urang ti sentul beres muludan panitia jeung masyarakat pasea. Naon artina? Lamun sampai terjadi doang kitu, berarti ieu muludan cangkang. Allah asik adenge karena naon muludan nu hasil, muludan nu sukses, nu tadina pasea berkah muludan jadi damai, nu tadina teu omong-omong berkah muludan jadi damai, nu tadina pajauh-jauh berkah muludan jadi dareukeut. Eta ciri muludan geus hasil. Insya Allah geus balik deui. Naon tujuan urang muludan teh? Tujuan urang muludan urang teh syukur nikmat ka Gusti Allah, urang teh didamel umat Nabi kauntungan pikeun jalma nu ngayakeun muludan doang urang ti sentul tadi lamun daek ngamalkeun kana hasil muludana diantarana geus muludan mah ulah sok papaseanan bae, berarti engke maotna nyadak iman sareng Islam kadituna lebet ka surga tanpa dihisab deui. Alhamdulillah. Laju cek urang anu lain urang Cisentul, Kiai ari kami kumaha nu datang ka dieu ngeun ngadondoang. Urunan teu ngilu masak teu ngilu parsel teu nyieun ngeun balik mah kami dibakalan kurang Cisentul. Kami menang ganjaran teh, kami menang keutamaan teh, menang. Cek saha? Cek Imam Siri Sikti. Punten lain cek ulah. Cek Imam Siri Sikti. Kumaha bahasana? Man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma anu datang ka siji tempat, di eta tempat teh diayakeun muludan. Faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka eta si jalma lir saperti datang ka tempat patamanan surgana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah geus nu datang ka dieu teh anu lain urang Cisentul, munggu hakikat mah urang datang ka taman surga Allah Subhanahu wa taala. Munggu dohir mah urang kadeulna bunya calik dina terpal bener barejeng becek, tapi ternyata munggu hakikat cek Imam Siri Sikti anu geus dibuka hijabna ku Gusti Allah tiasa ningali hijab-hijab teh manehna ningali datang nu hadir muludan teh lir saperti datang ka patamanan surgana Allah. Mana buktina? Cek logika be cek dohir di surga mah loba tatangkalan kuariga aya di dieu aya cau bahkan geus buahan, bahkan loba kekembangan jeung sajabana. Cek logika eta mah kelalagaan.
Naon sababna Imam Sirisik tinggal hukuman doang kitu jalma nu datang muludan teh lain saperti datang ka pataman surga Allah Subhanahu wa taala li annahu maqasada dzalikal maudi illa limahabbatin nabi moal bae eta jalma datang ka eta tempat muludan lamun dina hatena teu aya rasa cinta ka Kangjeng Nabi karena sim kuring yakin nu datang ka dieu hakikatna mah digero ku Rasulullah digerok ku Kangjeng Nabi sehingga datang ke tempat ieu we ta cenah aya implik-implik hayang menang parcel jeung berkat jeung sajabina eta mah nomor sekian tapi nu paling inti nah hatena aya rasa cinta ka Kangjeng Rasul karena punten lamun dina hatena teu aya rasa cinta ka Rasulullah sanajan di dieu geus disaegeun parcel gede angger moal daekeun datang bener teu leres teu makana sok timbul kan kaidah teh kaidah geus dak muludan mah cenah ge nya lajan teh dione urang datang bae jangan nabi kabehan ieu cenah bener eta katerangan itu bener ngeun punten hapunten sateuacana sim kuring komentar mangga rek datang muludan ketika teh diondang ge dasare datang bae jeung urang ngahormat Nabi Muhammad jangan nabi kabehan ngeun punten lamun urang rumasa teh diondang hadir kana muludan kari-kari teu kabagian wayahna ulah mamarah kitu. Naon sababna teu diondang urangna. Kecuali urangna diondang. Ulah ieu mah ceuk pariposna beres muludan. Bangor. Aing datang ka Cisendul nanti balik jam 12 tah bae. Menang besekun hiji. Mulai mah parcel. Aing mah besekun hiji. Ieu ceuk babaturna, "Ai dia diondang henteu?" Atuh henteu cenah. Anjeun nahan marahan. Dia teh diondang ieu. Kecuali doang kula ti malingping ka dia diondang. Ku Pasomat jeung Ki Rudi. Kari-kari teu bebeunangan wajib barah eta mah jadi ondang iya makana sing kade lamun rek hadir dasana ge kudu hadir maulid nabi mah sejangaung Kanjeng Rasul ngeun punten sateuacana mun teu kabagian ulah ngomong jaruma sateu dion gitu. Karena punten ketika orang hadir ke suatu acara urang teu diundang urang bukan tamu undangan boa-boa lain asup sunah deui eta hadirna teh bisa bae makruh naon sababna nyieun makruh nyieun hate panitia reged jeung isin punten urang ngayakeun acara urang teu ngondang si anu si eta datang cek urang teh aduh aing nya berkat ge ngeun pas ieu rek dibere teu kabagian teu dibere urang teu ngeunah izin bener teu tungtungna nyieun hate panitia reged punten eta bisa makruh janjieun hate batur henteu seneng ngan mudah-mudahan sim kuring percaya lamun ngaran muludan mah najan sakumaha lobana aja mah sok kabagian bae amin ngaranna ge muludan barokah Kangjeng ieu teh ciri mujizat Rasul ieu teh muludan ciri mujizat Rasul kudu ngomong mah naon sababna punten di kota dina HP dina medsos loba katerangan Indonesia teh keur krisis bener Indonesia teh keur ripuh bener bahkan Indonesia teh tidak baik-baik saja bahasana leres jadi Cisendul mah wancina muludan bae awas sistem japarse loba berkat loba tungtungna cau ge aya deui loba ciri naon barokah berarti lembur leres karena naon tadi teh cinta ka nabina resep ka nabina makana punten lamun jelema geus mahabbah ka Rasul cinta ka Kangjeng Rasul geus moal hese hirupna doang kampung Cisendul mudah-mudahan sing tambih barokah amin geus nu ngayakeun muludan menang kautamaan nu hadir muludan ge menang kautamaan balikan deui tujuan urang muludan syukur nikmat ka Gusti Allah urang teh didamel umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta nomor hiji terus encan tunduh ieu encan nundutan encan capek laju sanu capek nu kadua naon tujuan urang muludan teh kabehan ieu hakikatna mah hayang asup ka surga hayang asup kasur karena punten hadirin sadayana ulah-ulahkan urang jalmi biasa ulah-ulahkan urang tukang maksiat sagede waliun min aulia illah hayangeun asup ka surga mana buktina ari eta Abu Nawas mana buktina Abu Nawas hayangeun asup ka surga eta dina saydan itirafna teh geus sok dibaca ku bapak-bapak ilahilas Tolel firdaus wala aqwa ala naril jahimi fahab batan wa
faghfir dzunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Aduh Gus abade sanes ahli surga, namun abdi entekiat di neraka. Mugi Gus maparinan abdi tobat ngahampura dosa abdi anu lepat. Kasimpulanana eta Abu Nawas hoyongan asup kasur. Osok dibaca eta apa osok? Iraha tadi biasa nate sok dibaca ba'da jum. Sok lobaan di dia pas sama lamun ba'da jum mah maca eta. Aya mah ayanya aya 40-an. Aya cenah jeung sendal-sendalna jeung mata-matana. Tah tenget kan ya oleh-oleh benang muludan. Eta sairan itirab teh gaduh Abu Nawas. Nu sok urang golimna dibaca ba'da Jum'ah. Naon kitu kauntunganna Kiai? Ya, oleh-oleh benang muludan amalkeun walaupun leutik insyaallah barokah. Mangga tingali kateranganna dina kitab Kasifatu Saja Sarah Sapinatun Naja. Di dinya saya Nawawi ngomentarkeun nukil cariosan seorang ulama sing saha jalma anu ngadawamkeun kana eta sairan bet iktirafna Abu Nawas teh anu 2 bet tadi dibaca 5 kali dawam istiqomah setelah Jum'ah, maka tawafahullahu alal Islam bi ghairi sakin. Eta jalma ketika maut bakal dimautan netepan iman is bi ghairi sakin tanpa mangmang deui. Alhamdulillah makana baca eta hoyong maut nyarak iman sirang Islam hoyong. Bu, syarat urang jaga di akhirat bisa disafatan ku Rasulullah, syaratna kudu nyandak iman sinareng Islam. Lamun urang tukang muludan, urang tukang salat, tukang ngaji, punten naudzubillahi min dalik, maot teh nyarak iman sinareng Islam, moal bisa disafatan. Karena kunci syafaat anu paling utama maotna kudu netepan iman sinareng Islam. Tah eta keimanan jeung kaislaman teh urang kudu dijaga sampai urang maot. Kumaha carana? Ulama mere jalan di antarana dawamkeun eta sairan teh. Iraha dibacana beres Jum'ah. Makana punten ka bapak-bapak, lamun tos Jumat teh ulah kumcir. Naon kumcir? Assalamualaikum ngabecir. Laju boralik bae. Pokoknya teh kuat kiai hayang ngopi. Lah aing datang ka imah ge dijieun kopi tilok pamajikan Jawa dal pamajikan age. Makana punten Pak hadirin sadaya na wabius ka ibu-ibu, lamun salaki ibu jam 12 lewat 5 geus balik ulah dijieun kopi. Sintrek tah balik di ka masjid tah hamalan. Punten Pak urang teh sadena geus karol. Bener teh? Laras. Punten urang teh kabehan ku ari geus karolot. Aya nu umurna 30 tahun aya. Nu 40 tahun aya, nu 50 tahun aya. Punten hadirin sadaya. Nah, umat Rasul mah geus distandarisasi ku Rasulullah 63 tahun. Lewati 63 tahun berarti eta umur teh bonus ngaranna. Sedengkeun lamun urang ieu kiwari umur geus 40 tahun misalkeun, berarti ka 63 sabaraha deui ka? 23 lamun geus 50. 13 deui lamun geus 60, 3 tahun deui lamun geus 63, ujagi sok meureunnya. Atuh pan ajal mah teh nu terang teh, doang urang kuari ngobrol doang kieu nya, atuh bae mah heula teh kula paneuri. Atuh pan bisa bae kula paneuri teh ti heula. Teh nu terang ajal mah bener tah?
Talamun umur urang geus lewat 33 tahun hadirin sadayana, berarti eta umur urang teh bonus. Sedangkan anu ngaran bonus punten Pak, punten Bu, bonus mah moal leuwih ti modal pokok, bener teh? Ibu meuli bea 10 liter dibere bonus ku padagangna, ti ku 10 liter di moal. Paling jago 5 liter, minimal 1 liter atau 1,5 liter leres. Bonus mah telok lob. Tah Pak makana lamun urang ngarasai kuari geus kolot, komo umur geus lewat 33 tahun, rek naon deui nu kurang diilikan. Jare kawin deui geus anu daekeun ka urang nage. Geus parareot huntu geus tinggal metik hiji. Hulu geus pinuh ku soun. Kulit geus kariput dong plastik. Puak geus ngaprut-prut yang gua menit jak lepeng geus bala locor. Mata geus rabun, leumpang geus make idek rek naon deui. Ih, ceng buku aki mah hayang keneh kawin. Emang aki bisa keneh kitu naikna? Atuh bisa cenah naik mah ngeun teu nyaho turun mah. Rek naon deui nu kurang diilikan? Ketika orang umur geus kolot tinggal nungguan giliran. Tinggal nangguan giliran balik ke kampung urang anu hakikat, itulah alam akhirat. Makana punten hadirin sadayana ka para bapak ya, komo umurna geus karolot atuh keur budak ya ulah sok bubudakeun. Karena naon nu ngaran maot mah moal mandang kolot jeung budak ari geus waktuna mah. Naon sababna? Nyieun janur ge telok daun anu kolot. Termasuk baralak nu rek dihuru anu kolot. Hartina kumaha? Nu kolot kudu rumasak ku kakolotanana, nu budak ulah sok ngarasa bubudakeun. Da ajal mah teu aya anu terang. Cek ibu-ibu teh aing kamari keneh jeung kami hadir muludan. Kuari geus maot meuni aneh, teu aneh teu naon. Nu aneh mah kamari paeh kuari muludan jeung urang. Arak aneh. Bobongkong berarti. Tah makana punten hadirin sadayana, ieu umur urang geus karolot, rek naon deui nu kurang didagoan, iwalti urang teh nangguan giliran, makana hayu geura persiapkeun. Minimal teu bisa wiridan sorangan mah di imah jasa rarangek, atuh saminggu sakali jeung para kasepuhan. Iraha atuh eta beres Jumat, wayana beres Jumat ulah laju kumcir bae. Kumaha atuh beres Jumat ngilu ngadohoran, geus ngadohoran ngilu musabaah, Fatihah 7 kali, kulhu 7 kali, Falak Binas 7 kali. Kayak ditambah ke subhanallah alhamdulillah teh 7 kali atau 5 kali. Didinya pan ke kasepuhan teh biasana sok make ya goni ya mugni agdini bifadlika teh kadituna saterusna 5 kali atau 7 kali. Kadituna kasepuhan ngadoa, geus beres ngadoa ditutup ku saeureun i'tiraf Abu Nawas. Naon kitu eta kautamaanana pikeun ngajaga iman Islam urang supaya udah lesot dina urang, dina hate urang. Karena naon? Pangrugi-rugian jalma ketika maot teu nyandak iman sareng Islam. Naudzubillahi min. Sedengkeun hadirin sadayana ketika urang geus maot punten hadirin sadayana misalkeun urang karak beres nyieun imah 3 tingkat godong mewah bapana goreng nasib maot. Sugan cek pamajikan teh ka anakna ceng neng karunya ka bapa dararia. Ieu imah teh karak beres menang nyieun bapa dararia, wayahna dikubur da ulah jauh-jauh teuing di kamar hareup bae. Bakal kitu teu? Moal. Sanajan eta imah nyieun urang, benang urang, kesang urang, menang capek urang Pak, tetep ketika urang ninggalkeun ti payun mah kumaha ceuk pamajikan urang, dak wayahna bapa daria dikuburna ulah deket kurung embe ba atau deket panciringan ba. Kunaon kitu emak tega amat kana bapak bisi ngabobongkongan imah urang anyar keneh bisa aing hayang kawin deui jeung RT. Imah menang urang gagah ketika urang maut mah diteuneun urang dipipir bener teu? Bahkan ketika urang diantarkeun ka kuburan rek diasupkeun ka liang lahat sanajan istigogoakan ceurik. Cek pangulut teh atuh enggeus ja kami rek ieu rek dikurepkeun ku kami, rek ditimbuy ku kami. Kumaha cenah engke heulan ustad, engke heulan pangulu, wayahna abi mah can ridho, abi mah can ikhlas, abi mah hook keneh, abi bau keneh ka salaki abdi, ulah wae ka ditimbuy, ulah wae ka dikurep. Cek pangulut teh ieu kuari geus sore. Abdi ieu ngurus-ngurus ti isuk can dahar. Cek pangulu, sarua pan pangulu jelema lapar ih. Can dahar mah. Ya abi ngurus-ngurus ti isuk capek geus geurang teh geuraeun. Kami geura balik imah magrib. Geus cerik bae. Cek pangulna engke eulan pangulu kami macan ikhlas macan sabar. Atuh teu beunang rek dikubur ku pangulu teh. Kumaha cek pangulu? Teh burung kieu bae lah.
Ari teteh teu ikhlas bae mah terido bae mah burung teteh ngilu bae ngilu len. Ku kami dikurupkeun saduaan len. Eta lamun ceuk pangulu dikitukeun daekeun moal pamajikan urang. Moal bohong. Sanajan ceurik tinggal ceurik, nyah tinggal nyah, bogoh tinggal bogoh, tetep Pak ketika urang maot mah dikurupkeun urang sorangan bae. Pakaya urang harta urang anu nganterkeun ka kuburan, ketika urang geus asup maka liang lahat balik kabehan bener. Termasuk pamajikan anak urang sadaya. Ketika urang geus diasupkeun dikurupkeun teh balik kabehan. Laju tinggal saha nu maturan urang teh, teu aya deui iwal ti amal urang. Amal naon? Mun teu bagus amalna nu goreng amalna. Mun loba nu bagusna ciri rek disalametkeun ku Gusti Allah. Lamun goreng nu lobana ciri manehna bakal cilaka di alam kuburna. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Sedangkeun hadirin sadayana punten, urang sadayana teh loba keneh kewajiban agama nu urang can apal bener. Loba keneh kewajiban agama nu urang can nyaho, loba keneh kewajiban agama nu can kurang dilaksanakeun, loba dosa nu kurang can ditobatan. Wabil khusus dosa naon? Dosa ngantep kabodohan dina awak sora. Maka kumaha jalanna rumasa urang jalma bodoh, rumasa kewajiban agama loba nu can kurang dilaksanakeun, maka teu aya jalan deui iwal ti sing daek pangaji, pangaos. Sakitu jalanan. Awas, iwal ti pangajian. Kiai lain ku teu hayang eta pangajian bogo mah kiaina ge teu kaharti nyunya-nyunyu bae ge eta mah. Los teuing rek kaharti rek henteu ulah eueuh masalah. Nu penting mah ibu jeung bapak datang ka majelis taklim diuk hadir di dinya rek ngadengekeun mangga rek bari hees mangga nu penting hadir ka pangajian minimal balik ti pangajian dihampura dosa urang. Alhamdulillah cek bapak-bapak yang ngehelah deui bae. Kiai lain ku teu hayang ilu ngaji punggu masuk araresen kami mah teu boga rok. Aya bae alasan apa? Ye lamun bapak-bapak teu boga rokok dibere cara ku kula. Lamun teu boga rokok ngaji mah teruskeun bae. Kumaha carana? Kieu dengekeun ye pada urang bae mah nya. Lamun rumah saya telok boga rokok wayahna mun rek ngaji gas mah mawa bae. Gas mah mawa bae. Tangkerek asup ka majelis teh mun rumah teu boga rokok ngeun mawa gas doang asupna pandeuri bae. Naon sababna engke nu lain geus ararasup geus darariuk karak urang asup. Sasalaman urang kakabehan ngeun wayahna mata sing jeli. Mana nu rokona kandel kene. Kadeuleuk urang UR teh cenah inu kandel kene mah rokona tah. Berarti urang calon diuk belah dinya. Ngeun ulah langsung diuk bae bisi ka ciri jasa. Anggeuskeun beulan sasalaman maka kabehan. Lagi seberes zaman karak diuk di dinya. Laju langsung minta kiai ulah jaka ciring ke orang tebogana. Kumaha tuh begitu kiai datang arek mulai karak urang nangtung kuprak-kuprak. Waduh rokok katinggalun. Kailannya urang rek meuli heulan kayak pancek nu gigina teh cek eta. Heh naonan kiai geus aya rek asup pore rek ngaji rek ulah-ulah neang ni jauh kebal deing geus rokok mah jeung urang bae babarengan aman berarti. Ieu cenah pugu repeh bae RT na ge teu nawaran. Lamun teu nawaran aya alternatif kadua. Kumaha? Biasana lamun jelema boga rokok sok jeung gasna pasti dikaluar. Tah meujeuhna RT meleng cokot gasna ku urang. Samunikeun. Tangke kan main rek ngarokok ye, cek eta. Ka mana gas kula ieu? Cek urang teh pura-pura, "Ka abi gasna mah mawa ieu ngeun rokona katinggaleun." Kumaha urang lamun siling bae ka gasna, ka rokona kula gas teh. Oh, akur aman berarti. Geus makana ulah sok loba ales. Kege geus datang ka majelis taklim sok aya bayar hiji kupirakuna batur ngarokok ku maneh henteu yakin ditawaran teu kudu kikituan bener teu makana sing daek ngaji karena naon punten teu aya deui jalan pikeun urang pikeun nobatan dosa urang ka Gusti Allah iwal ti daek pangajian adapun hasil jeung henteuna kaharti jeung henteuna eueuh masalah eta mah taufik padol ti Gusti Allah rek ngarti jeung henteuna nu penting daek heulan ngaji jol besi cili cerewe lah kiai teh eta rajin ngaji ge ngeun ngomongkeun batur bae atuh mending doang kami telok ngaji di sosombang telok ngomongkeun batur ari eta teh lain ngomongkeun batur bulu batur ngomongkeun batur ge bari ngaji barak eta nya ngomongkeun batur nya teu ngaji deui sugan we ku barokah ngaji di hampura dosa urang amin gitu makana nu penting eta sing kade sing tong sampai pohon ninggalkeun jamiahan. Punten hadirin sadayana, jalma nu tukang ngaji mah bakal panjang umurna. Hayang panjang umur hayang. Hayang panjang umur hayang. Sing rajin pangajian.
Mana buktina? Kiwari urang kumpul di dieu. Pan ieu nu hirup kabeh kan? Manya geus mararaot. Ieu jelema hirup kan? Jelema hirup, ciri naon? Panjang umurna. Nu kadua, jalma nu rajin ngaji bakal disehatkeun awakna. Dijag-jagkeun awakna ku Gusti Allah. Mana buktina? Ieu pan ieu lamun nyeri jubur mah moal ka dieu. Atawa nyeri suku ka dieu moal. Atuh moal teu bisa leumpang. Bukti bisa ka dieu, sehat awakna, bener teu? Bahkan lain awakna bae hatena ge sehat. Mana buktina? Awakna sehat, hatena sehat, datang ka dieu sejak muludan, sejak ngagugeun ka nyeri. Tapi punten, najan awakna sehat, hatena teu sehat, moal kudu datang ka dieu. Aing muludan pasti mah kiai mah kitu-kitu bae. Paling ngomong kan surga neraka, surga neraka. Surga jeung kiai, neraka jeung urang masyarakat. Geus teuing, cenah kiai bae nu kasuk urang mah dak kabeh urang masyarakat, urang mah ka neraka bae kabehan. Teuing, cenah kiai bae nu kasuk urang mah kege, kiai di surga sorangan bae mah keseleun ieu ke nyamperkeun urang ieu cenah. Sakituna sing kade nya jamiah insya Allah. Karena naon? Tujuan urang kabehan ge hayang ka surga. Sedengkeun surga tempat suci, surga teh tempat indah, surga teh tempat ngeunah, surga teh tempat anu sangat istimewa. Maka pikeun jalma anu istimewa. Saha anu berhak kana surga? Lain kiai, lain ustad, lain saha? Mutakin, jalma anu takwa. Jalma anu ari jalma takwa mah rek profesina kiai termasuk kareki tukang YouTuber, ari takwa mah betul masalah ka surga. Urang patani takwa tanina insyaallah ka surga. Urang ojek, urang padagang takwa insyaallah ka surga. Da surga mah lain boga kiai. Kunaon surga sok diidentikkeun ka kiai, diidentikkeun ka ustad, karena biasana anu takwa teh eta golongan nu eta. Padahal punten profesi eta mah urang padagang asal dagangna takwa insyaallah asup ka surga. Amin. Naon ngaran takwa teh? Imtithalu awamirillah wajtanibun nawahi, ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan kana laranganna, eta ngaranna takwa. Jadi padagang nu takwa moal ngurangan timbangan dagangna, insyaallah ka surga. Jadi patani nu takwa, kumaha nu takwa? Telok ngiser-ngiser galengan batur bae. Imah galengan batur geus cepet awal nama, menang 2 bulan mending engkong dong terolongan bae. Hayang lega sawah mah ulah ku pacul, ku duit. Ieu mah hayang lega sawah ku pacul. Capek ka ku pacul mah ku duit. Awas punten hampura sadayana. Sanajan eta ngeun sapacul doang boga batur, eta bumi teh 7 lapis ka handapna. Punten ketika urang dolim kana boga batur, eta jaga bakal dikongkorongkeun ka urang. Naudzubillahi min. Jadi kongkorong emas kiai lain sana neraka. Mun emas mah atuh-atuh bae kula ge. Sing kade. Termasuk kiai ka surga kiai asal jadi takwa. Kiai bisa ka neraka? Bisa lamun teu takwa mah kiaina. Ngenipuan masyarakat bae misalkeun. Biasa bae. Makana takwa teh pikeun naon? Pikeun kabehan. Profesi mah bebas rek nanaon nu penting takwa. Surga teh tempat jalma anu takwa, tempat jalma mutakin. Ngeun punten hadirin sadayana, urang hayang ka surga moal bisa tanpa bantuan Rasul. Moal bisa tanpa syafaat Nabi, moal bisa tanpa Rasulullah. Karena urang mah teu bisa aku ibadah, teu bisa. Mana buktina? Punten najan urang aku ibadah misalkeun abi mah ahli salat sakieu mah. Cek ibu-ibu teh misalkeun ahli salat. Salat nu mana? Ibu rek salat dohor, meme salat dohor moekeun ranginang. Beres takbiratul ihram hujan gede. Eta keur salat inget kana ranginang teh kana salat. Ranginang kula pribadi pasti kitu. Lah cek ibu-ibu pan kula masuk ngaji, rajin ngaji. Ngajina mah rajin. Ngeun kan aroka ya ngotelhan emas batur teu eureun. Bener henteu? Makana urang teu bisa aku ibadah. Makana urang butuh kana syafaat Rasul. Kumaha carana urang hayang menang syafaat Rasul sehingga kadituna urang ka alam surga bisa diasupkeun? Hiji dengan cara muludan. Nu kadua sing loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi, ka Kangjeng Ros. Osok maca sholawat osok. Osok maca sholawat osok. Sabaraha sapoe? 5 kali cenah. Dengekeun ieu. Lamun hayang sauling bae cek makolo. Lamun hayang ka surgana babari, maot nangeunaheun sing rajin maca sholawat. Sabaraha kali kiai? Minimal 1000 kali. Bagor. Baju bagor bae pan. Dibagi dohor 200. Asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200. Jumlah jamnya sampai jebleh 1000.
Naon kauntunganna ketika sapoe saputing urang rajin maca sholawat? Dangukeun lain cek simkuring. Cik Kanjeng Rasul, man shalla alayya fi yaumin alfa maratin lam yamut hatta yuro maq'adahu fil jannah. Sing saha jalma anu sok rajin ngadawamkeun maca sholawat minimal sapoe saputing 1000 kali, lam yamut moal wakadi maotan eta si jalma hatta yuro sehingga ditinggalikeun heulan memeh maot teh naon maq'adahu fil jannah pi tempateunana di alam surga. Alhamdulillah. Naon fungsina didelekeun calon pi tempat urang di alam surga? Pangbubungah ketika urang sakaratul maut. Karena sakaratul maut teh nyeri hadirin sadayana. Doang kumaha ke atuh teh nya aku lagi pohon menyeri beh. Jak lagi can ngaraman iya. Ngencek para ulama loba nu ngajelaskeun nyerina sakaratul maut teh doang kumaha? Doang kotok disebet kulitna terus diuyahan langsung diasupkeun kana minyak panas. Cek siji kaol. Aya deui nu ngajelaskeun nyerina sakaratul maut teh lir saperti daging dicincang 360 kali cincangan langsung diasupkeun kana minyak panas. Bahkan aya deui nu ngajelaskeun nyerina sakaratul maut teh hadirin sadayana lir saperti tangkarang nu loba cucukan. Apal tangkarang nu apal? Takarang nu loba cucukan apal? Tangkarang nu loba cucukan ka diasupkeun kana bujur urang, nyampe kana mun-munan geus kitu ditarik deui ka handap. Kabayang ku urang. Kabayang nyeri. Tapi punten pikeun jalma nu rajin maca sholawat, pikeun jalma anu rajin sholawat ka Rasulullah, lam yamut hatta yubassirahu bil jannah, lam yamut hatta yuro maq'adahu fil jannah, moal wakadi mautan terkecuali memeh maut ditinggalikeun pi tempateuna di alam surga. Dideulekeun calon tempatna, calon imahna sehingga eta nyerina sakaratul maut teu karasa kulantaran heuleu kaindahan. Cek ibu-ibu teka harti kiai nyeri ongkoh tapi teka rasa. Bener tuh? Nyeri ongkoh tapi teka bisa teka harti punten nya Pak Somad lain jorok imanya. Logika urang supaya ka harti. Nyeri tapi teka rasa doang kumaha? Doang makolot keur heubel makolot kawin ka abah kolot eta parawan apa rangda? Oh parawan nya. Kuari parawan keneh. Keur heubel parawan ditikahkeun jeung caroge urang tah malam pertama di parawanan ku salaki nyeri tah henteu. Nyeri. Aku kudu jujur dasarna ge nyerinya. Lain jorok hampuran naudzubillah ieu mah keur supaya ka harti ku akal. Nyeri teu. Nyeri tapi kunaon terus bae. Kunaon terus bae. Ngunaon bahasana. Berarti dina nyeri eta aya kanikmatan. Sehingga sadayana sakumaha nyerina teu karasa eta nyeri. Mana buktina menta deui mana bukti eta nyanyol incuna meni loba. Dina pada harti najan nyeri ketika kanikmatan leuwih gede eta ka nyeri moal karasa bener teu? Sakaratul maut teh nyeri tapi ditinggalikeun pi tempateuna di surga sehingga sakumaha nyerina sakaratul maut teu karasa janeuleuk kaindahan tempatna jaga di surga. Alhamdulillah. Hiji muludan tujuan urang hayang ka surga karena hayang kenging syafaat Rasul, nu kadua maca sholawat karena hayang syafaat Rasul. Bahkan punten ibu-ibu mah pangbabarian jasa ka surga. Ibu-ibu mah pangbabarian ka bejakeun ulah. Ibu-ibu mah pangbabarian ka surga dibanding bapak-bapak punten banyak. Urang mah hese jasa ka surga napa? Naon sababna? Anak pamajikan kudu ditanggung jauh. Ibu-ibu mah bebas bisa sorangan ka surga teh babari. Mana carana? Naon? Paling utama tawaran salak, taat ka salak, osok nawaran salaki osok telok, kacok ditawaran telok kak, telok, aing karunya amat, bu, tawaran salaki, tuh, ditawaran ke poporongos baca nu eta mah, tapi bener bu. Sakali nawaran ka salaki 70 kabagusan eta sakali nawaran eta. Komo lamun 2 kali, sebenarnya 2 kali 140, 3 kali 210. Eta nawaran doang. Lamun daekeun lain deui double deui. Ieu cenah kiai lain ku teh hayang nawaran salaki pugu mah istin. Geng. Kunaon isin nawaran ka salaki? Kunaon gengsi nawaran ka salaki? Sabab tel. Eta. Mun osok mah moal isin, doang kumaha? Doang urang ngariung ka dieu. Osok mah ngariung ka dieu biasa bae, tapi jajal telok ngariung ka dieu. Karah di ditu keneh di gerbang. Ieu mata kabehan sari ka urang bae paneuleuna. Padahal batur biasa bae. Datang ka dieu diuk, dur be hujan cek di dia ieu cenah kalah ngariung. Tuh.
pan. Ku telok pan. Coba lamun osok biasa bae kanya. Awewe ge lamun biasa mana orang ka salaki moal izin. Atuh kece na kumaha ja izin bae. Bejaan burung carana hayang supaya ulah izin hayang. Rek dipake moal ieu. Hayang dipake henteu. Oh insyaallah cenah ge ka tagih kanya. Lamun teu naoran tagih ka. Kumaha carana? Kieu carana lamun ulah endung izin. Kumaha carana? Mun salikeur dieu urang ngalewat ceu urang teh. Bararade. Gitu. Cek salakina teh pugu mah cenah imah bapa mah keur nyareri awak ampihan dagang teu payu. Ngan ulah laju atoh bae salaki ngomong gitu. Yes pokona mah cenah. Ulah ngomong gitu, ulah ngomong yes kubatu ngomong deui. Ngan lamun bapa bade maka penting bukakeun bae. Ngan urutan tutupannya bisi ku ucing gitu. Salaki dikitukeun bungah teu Kak? Ditawaran bungah teu? Bungah salaki. Misalkan ibu goreng nasi maot ibu mangga rek asup surga kanu mana bae mangga asal salaki ibu ridho. Ieu mah aya kanyah nawaran ka salaki mun salaki loba du. Tos gaji. Tos gajian mah geus lain nawaran deh katoel doang sukuna bapa bade. Oh. Jajal salaki can gajian jeung teu boga duit jam 10 toel ku salakina. Mah naon? Atuh hayu ka mana? Atuh Jakarta. Atuh ulin itu kesal mah. Atuh lain ulin biasa. Nah sarang jam 11 toel. Mah atuh hayu. Ai. Ka mana? Tarundo. Atuh Jakarta. Jam 12 toel deui. Mah atuh ka mana? Atau tariris atau apa naes salim nembong jam hiji toel mah atuh ka mana itu biasa oh cai atuh ke bapa nu teh hayang dong jam hiji toel teu malik jam 2 toel teu malik jam 3 toel pusing bener salaki kanya mau posko yang ngajrot bete imahna lompat ka saung gardu kabeneran aya tiang gardu teh gua deh kan aya kokok tabu bae ku salakina trong atuh keluar RT kabehan ka aya naon ieu naon aya nu maling ka Allah. Non subuh encan, laju ayana ihaliu amat. Panasaran tuh kabehan main. Orang burung pusing ka pamajikan. Bobo punten Bu, lalaki mangeun sakitu lah kanya. Lalaki mangeun sakitu kitu. Asuh lagu apa? Misalkan ibu boga salaki RT, malam Jumat boga kahayang tadi turutkeun. Jadi sukra mah narapat. Kabeh ge dariu kunaon cuk RT teh. Gobrak we gane ulah ngaromong bae. He ka sanu ngomong cak mirarepe bae. Orang burung pusing ka pamajikan keur. Atau salaki ibu misalkan patani ya. Malam Jumat bawa kahayang. Diturutkeun ulah gagah bae eta. Jadi suka sawah beak lengan batu meuli paculan. Kai magalengan kami los teuing nu sasage. Nu ka belah timur los teuing gane ulah ngomong jeung dia dipacul ku gagap. Ulah gagah. Mari sing kade. Tawaran salak. Karena naon loba dosa nu teu karasa ku pamajikan lain nanaon hiji diantarana ketika diajak sare ku salaki sok ngangkengang bener Pak laras Pak dangukeun dina kitab Ukudul Jen aya kateranganna awewe ti peutingna tahajud ti beurangna puasa amalan tara petot-petot tapi diajak ku salakina sare bahasana keheulan Pak mamah can ber keheulan lain nolak lain engkeheulan ngengke cek dina eta katerangan eta si awewe bakal dibelenggu jeung iblis dibalangkeun ka neraka jahim. Naudzubillahi min kunaon sababna punten nu mantak awewe wajib taat ka salaki karena tanggung jawab salaki teh berat geus mah dohirna geus mah batina ibu mangeunah jaga ketika ibu boga kekurangan ibadahna kurang salatna kurang jaga tinggal dakwah ka salaki makana sing kade ka salaki kudu siap nanggung pamajik karti ngaji kartos mun kaharti jeung kaharti atuh enggeus ngaji masa kitu bae nu dilikan mah ngaji mah kaharti jeung ka geus gorek nanya ngaji kula kaharti kahartos oh encan behewaeun cenah he kan guru kula ngomong mun ngaji saya sajam satengahna komo lewat tanya kaharti tah henteu kahartos mun cenah kaharti kahartos komo ngomong encan cenah enggeus sakitu geus kaula teu kaharti bae. Eta cenah hayang keneh nu katilu hikmah maulid atuh andang DBK malingping. Sakitu nu kapiatur kud masofa wa da makadar wallahul muwaffiq illa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.